Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun sampurnani ingsun. Dawidi ti sadayana simkuring dina danget ayeuna saja macakeun Rajah Pamunah anu aya dina Pantun Bogor ngahiangna Pajajaran. Etang-etang kanggo ngamumule bahasa Sunda sanes kanggo diamalkeun atanapi dianggo di kahirupan sadidinten. Kitu panginten. Wilujeng wengi batur bisi aya nu kaperluan keur di mana-mana kaula deuk ngawaris Rajah Pamunah pieun merenahkeun kabeh dendemit alias jurig. Ajang nu daek bae nu embung mah kajeun. Kunyit bodas haneut jahe panglaengaran panglajuan, ngalajukeun jeung munahkeun sagala gawe ti beda pikir. Pikir kula di manusia, pikir dia di dedemit. Teu kusia deuk kapikir, teu kusia dipikir heula. Kadupak dabongan sia, katajong dabongan sia, kadiukan dabongan sia, kababuk dabongan sia. Katenggor dabongan sia, kaciduhan dabongan sia, kakiihan dabongan sia. Apan sia mah teu kadeuleu ku mata manusia, tapi sia anu neuleu. Kunaha henteu ised, kunaha teu ngabejaan, ulah sia eudek licik, ulah sia deuk anjukan. Hayoh esotkeun, nyingkah bisi dibura di mata sia ku ciduh rehak Pajajaran. Rehakeun, ciduhkeun, musnah sia.